Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ATE official di mana wae ayan. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalawan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku panghijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeung kanya Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita duriat ti alam gaib. Ayeuna kantun bagian anu ka-4 welasnanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya ti Palihan Rancah Ciamis. Kangge Kang Ian ngahaturkeun rewu nuhun laksaketi kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sekaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung semangat deui kasih mamangna dina enggoning medar ieu dongeng. Ning hilap di like di komennya nu saseureus-eureuna lainna naon mamang masuk bingah gitunya, upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipanggeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngaratu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Zuriat ti Alam Gaib bagian anu ka-4 welasna. Kumaha salajengna sor cikopina betot simutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel uzelan di tengah jalan tumpak tungdung tes. Para wargi sadayana, gancangna ieu carita harita iumbara jeung para warga sanggeus nyieun gogotong tina awi. Harita langsung mawalayon Nyi Imas dibawa ka lembur Cigreyem nu kabeneran teu jauh ti sisi laut. Disaprak harita bejana nginaan kapanggihna layon Nyi Imas. Gancang pisan sumebarna ka sakabeh pangeusi lembur nerekab ka sadesa malah leuwih jauh ngaliwatan sababaraha kacamatan. Kajaba teh eta kampung Cigreyem jadi bahan buah bibir balarea ku ayana kajadian-kajadian anu matak pitasieun dumeh sok mindeng laleungit wanoja-wanoja anu can puguh laratanan. Nepi ka hiji mangsa beja eta jadi bahan obrolan di hiji warung kopi anu pernahna aya di desa Cilandak anu jarakna ka lembur Cigreyem kira-kira satengah poe perjalanan. 5 urang lalaki anu marake baju pangsi hideung jeung make iket barang bang semplak harita katempo keur uplek ngarobrol bari pating suruput minum cikopi haneut. Salasa urang diantarana anu kumisna baplang minangka gegedugna pok nyarita, "Ujat, aya beja cenah euy. Di lembur Cigreyem keur loba kajadian anu aing. Nyaeta mindeng leungit anak-anak parawan. Ngan teuing kunana naon tah leungitna, tapi aya nu nyebutkeun yen leungitna teh cenah dibawa ku siluman laut kidul. Ting bener ting bohong eta teh.
ah kun wae Kang kurang mau urusan jeung kitu Kang mangsa bodoh sing rek dipaling ku siluman oge nu penting mah urusan urang we heula ngarampok ku dirham gancang laksana Kang geus teu kuat Kang euy hayang papanggih ongkoh jeung anakna nu sakitu geulis jeung bahenolna tuh menikah impikeun we ku kuring mah Kang eta anak ku dirham teh dasar ilaing mah ojan dideuleut dengan awewe jeung awewe dasar mata karanjang sia lalaki tolo heor tapi kade kata ulah aku sorangan euy bagi-bagi jeung dewek deuleu cek baturna nu ngaran Kicar mah ieu lumairan bari mesen sedangkeun nu jadi gegedugna nu ngaran Ki Burhan matana mureleng ka Ojat jeung ka Kicar mah bari nyentah manggeus ya kalau sok jadi riweuh ari geus nguruskeun nu karitu teh ari lain kumaha tasbih cing dewek hayang ngadengikeun kumaha laporan ilaing ngeunaan imahna ku dirham kira-kirana urang di belah mana bisa asup ka imah eta ari cek kuring mah di belah wetan Kang kusabab ngan eta hiji-hijina jalan anu luput tina pengawasan para anak buah ku dirham kajabate eta mun dina darurat nah kurang bari lumpat kulantaran pan parwek pisan ku tatangkalan anu galade belah dinya mah cek Kitaspi anu bisa tujuan ku baladna anu ngaran Ki Waru sedangkan Ki Burhan unggut-unggutan tanda panuju pamiarsa sadaya sing hore 5 urang lalaki eta teh mangrupakeun karaman atawa gorombolan rampok nu katelahna 5 walet ti pakidulan anu keur nyawalakeun rencana ngarampok ku dirham anu berat beungar nyaeta nu jadi kubu di desa Cilandak anu cenah hartana Bru di juru, bro dipantau ngalahir di tengah imah, si Jabrik dipipit, si Jamrong di kolong. Dina sajeroning waktu harita nalika rampok 5 walet di pakidulan keur Garuda Mencati. Harita di pojok warung katempo seorang pemuda anu dedeganana gagah papakaianana pangsi sing sarua bodas. Buukna nu panjang di sisiran rapi. Dikatukangkeun harita nyamperkeun ka pelebah meja anu dipake ngaropi jeung ngobrol ku Ki Burhan jeung balad-balad eta jajaka kacelina handap asor malah mah dodongkoan sagala dina waktu nanya ka 5 urang rampok anu malancerong ka maneh punten Sun sim kuring bade tumaros cek eta jajaka bari dongko sopanakeun Ki Burhan anu pangheulana nembalan matana muncul galak rek naon rek nanyakeun naon si lain teh pawanian dan ngaganggu dewek punten Gang sim kuring teh bade naroskeun ari kampung Cigerayem mamanawian pangrasa uninga kenten-kentenna kapalimana pamiti dieu Gan cek eta jajaka bari angger semodong sedangkan 5 orang gorombolan si walet di pakidulan kabeh si lereret jeung pada baturna nya kitu deui jalma-jalma nu aya di eta tempat sakabehna kaasup anu boga warungna hatena geus ngarasa hariwang dumeh anu keur ditanya ku eta pamuda teh katalahna ku katelngesanana Ki Burhan harita nempalan bari teguh itu nate bari muril-muril keun kumisna nu baplang sagadula jaga ayo perlu naon kitu ilaing nanyakeun lembur Cigerayem buah-buah rek maling parawan ilaing mah ampun paralun Kan sanes eta anu dimaksa ku sim kuring mah abdi mah bari nepangan wargi munda nembean pisan ka lembur Cigerayem janten naroskeun we ka unggal jalmi
sugan jeung sugan aya nu terangeun jalan nuju ka dinya. Oh gitu. Tuh kaditu tuh ka Cigerayam kaditu tuh di dieu lempeng heula tangke dina palebat tangkal waru mengkol ka katuhu ke dirinya ya jalan satapak anu mentas leuweung terus we tuturkeun heula jalan eta lempeng ege bakal manggih tapal wates anu ka Cigerayam mun geus kaluar ti leuweung eta mah bakal aya tah tapal wates Cigerayam katingali. Cek Ki Burhan bari curugna nunjuk ka palebah tangkal waru anu memang tepati jauh ti eta waru. Si Jajaka unggek bari nganuhunkeun, atur nuhun pisan Gan kana kasayanana mangga atuh di kantun sadayana hapunten wieu nasim kuring tos ngawagel waktosna. Cek eta Jajaka pamitan dibarengan ku imutna anu pikaresepeun. Nu saterusna eta Jajaka ngaleos ngajugjug jalan panuduhan ti Ki Burhan. 5 urang komplotan walet hideung ti Pakidulan harita matana neuteup ka pamuda anu cik keneh ninggalkeun warung. Nu saterusna Ki Burhan nyarita ka si Ojat. Jat dewek mah asa panasaran euy. Coba hati asa beda rasaan ke eta pamuda. Jing ari lain kumaha tah. Panasaran kumaha kitu Kang, jeung beda rasaan kumaha. Da sidik eta mah lalaki manya Kang rek naksir. Ari cekuring mah biasa we Kang, jiga jejaka biasa. Cek si Ojat nembalanana bari heureuy. Pan hanjakal Ki Burhan mah jalmana teu kaopan pisan. Barang ngadenge si Ojat ngomong kitu teh ngan hauk we. Ngahauk bari tampaleungeunna ngagampleng kana si Ojat. Kurang ajar si Ojat. Ngarekeun ka dewek teh umat Nabi Lut. Betul teh sia. Maksud dewek mah eta pamuda ciga lain pamuda samanea kitu tah. Kana hati dewek tidak karasana lain dewek naksir belagug sia. Ki Burhan dina ngomongna teh sirikna matana jiga rek kaluar begetna beuleum dirbeusi atah beuleum. Si Ojat muringis ampun-ampuna bari nyekel pipina nu karasa panas. Tuh ampun Kang, hampura atuh. Da heureui kuring makang teu nyaan. Lah heureui tuman ilaing mah cucungga ka dewek. Ayo ayeuna mah urang tuturkeun heula eta Jajaka euy. Ah bener atawa henteu na rek ka Cigerayam. Dewek kariwang geus eta jalma mata-mata musuh euy. Sanggeus Ki Burhan ngomong kitu, 5 anana jelung-jeleng kana kudana. Nu saterusna eta kuda pating beretak lalumpat kebat nyusul si Jajaka tadi. Kalayan teu kudu make waktu nu lila. Gorombolan 5 walet ti Pakidulan geus narepi ka tengah leuweung. Kuda Ki Burhan disada ngahiem di barung ku sukuna nu hareup ngangkat satengah nangtung. Dengan Ki Burhan nu katuhu diangkat ka luhur. Nandakeun ka 4 urang baladna sangkan eureun. Sanggeus eureun pok Ki Burhan nyarita mere parentah. Eureun heula euy eureun nepi ka dieu. Dewek yakin eta pamuda can liwat ka jalan ieu. Lantaran can lila inditna. Kade waspada iatna. Ilaing tasbih waru carma payahna mencar tayangan ke belah kulon wetan jeung kaler. Dewek nungguan di dieu. Ilaing Ojat wayana ka belah kidul paluruh. Mangga Kang, mangga. Cek baladna anu opat kompak bari malancar ka unggal siklak. Waktu teu karasa nyereletna. Harita teh wanci geus meh tepi ka buritkeun. Panon poe anu geus surup kana tukangan gunung ngajadikeun di eta jero leuweung robah jadi paralowek ku pating beleg-begna tangkal kai anu galalede.
sasatuan leuweung anu biasa disada kasorenakeun geus reang patembalan kasup tongeret anu ngear bari nyumput. Harita kiburhan jeung baladna anu hampir setengah poe maluruh jajaka anu can puguh asal usulna. Seorang oge weuh anu mawa hasil malah maeta komplotan rampok teh teu manggih tapak-tapakna acan. Kiburhan anu ngarasa pagaweanna eueuh hasilna mutuskeun baralik deui kusabab waktu geus nyedek ka peuting. Kajaba teh eta pan maranehna teh boga pamaksudan rek ngarampog kubu Cilandak anu kacidep beungharna nyaeta kubu Dirham. Sedangkeun di sejen waktu peuting harita disaluareun pager anu luhur anu dijieunna tina kai jati golondongan. Kiburhan sapara kanca pating katayep ngadeukeutan hiji imah gedong sigrong nyaeta imahna kubu Dirham. Kiburhan ngarewos ka si Ojat. Jat ilaing jeung si Carma naik ka luhur pager bari teh jeuan ka pantu gerbang. Terus bongohan anak buahna si kubu anu kerjaga. Adek ulah nepi ka ngaluarkeun sora sangkan teu jadi riweuh jeung teu ngagerwahkeun ka salembur. Si Ojat jeung si Carma unggul bari pating garajleng kana luhur pager. Awak dua nana ngalalayang jika nu hampang naker mapai-mapai kai jati anu nangtung dipake pager. Si Carma katut si Ojat saterusna turun ka palebah hiji tangkal nangka nu rada poek kabeneran di dinya mah teu kasorot ku cahaya lampu minyak anu narempel na unggal tihan. Si Ojat mere isyarat ka si Carma sangka nuturkeun manehna ka palebah pos tempatna anak buah kubu Dirham nu jaraga. Seret-seret harita dua nana ngaluarkeun peso balati bari pating katayep ka tukangan pos. Harita dua urang anu kagiliran jaga dua nana keur uplek ngobrol bari pating sarbung udut. Salah saurang baturna ngaliuk basa aya sora nu ngorosak tukangeunana. Mahna rikat rek ngalugas bedog basa nempoe saurang jalema hareupeunana. Nganahan jaka si Carma kaburu ngahanca ku balati anu ngagorok kan urat beureungna eta penjaga. Sapada harita anak buah kubu Dirham awakna roboh buyang getih. Nya kitu deui baturna anu teu bisa hojah kulantaran geus dibokong ti tukang ku si Ojat. Nasibna sarua jeung baladna anu teu heula palastra. Sanggeus mastikeun kayaan aman, si Ojat mere parenta ka si Carma sangkan mareuman lampu minyak anu dihareup sekaligus tanda jeung kiburhan jeung dua baladna sangkan asup ka eta imah gedong. Ngan tapi nalika keur kitu curelat jeleng sakolebat katempuk kalangkang bodas anu ngalayang euntreuk dina luhur suhunan. Sorot matana seukeut nembus poekna peuting nalingakeun 5 urang jalema anu ngadobrak panto imah kubu Dirham. Kubu Dirham kaget luar biasa nalika panto imahna kadenge aya nu ngadobrak. Manehna gancang kaluar dituturkeun ku Bieuis anu jadi pamajikanana. Bari semu ngalaleper Bieuis narik leungeun kubu Dirham anu rek mukakeun panto kamar. Apana heula ulah kamu ka panto mending tong we heula bisi jalma jahat. Cek Bieuis ngaharewos. Sedangkan kubu Dirham jadi ngarengkok bari ngomong. Ari ambu kumaha kapan bapak teh hariwang kasih nyirisma bisi kuma onam katurup-turupan manehna mah di kamar hareup. Ai nyanya aduh kumaha atuh anak urang bapana unsur bener eta jalma jahat. Bieuis nembalan jika nu karek ingat kanu jadi anak. Keur kitu di pelebah rohangan tamu kadenge sora anu ngajerit menta turun.
Cing horeng si Ojat anu memang geus ngincer ka Neng Risma. Manehna geus pangheulana asup ka kamarna. Bari tetap sini deui. Ujug-ujug regeyeng we. Neng Risma anu keur sarete dipangku dibawa keluar, anu maksudna rek dibawa kabur. Ku Dirham jeung Bois gancang keluar di kamarna muru ka ruangan tamu. Nepi ka ruang tamu ana breh kasampak di dinya geus aya 5 urang jalma jarangkung gede bari marake baju hideung geus ngabardega. Kajaba teh eta nu saurang mah nyaeta si Ojat teh keur memanggul Neng Risma nu jadi anakna. Nempo anakna dipapanggul nyel ku Dirham getina jadi ngagolak bakat ku ambek hauk mahna nyentak. Nurus tunjung sia sok lesotkeun anak kula mun henteu ulah sambatkan ya ilaing kabeh bakal dilaporkeun ka Adipati sia. Ki Burhan barang ngadengi ancaman kitu manehna lain sieun anu puguh makalah seuli ngabarakata. Kubu ari enteng ngalindur beredannya belagug sia. Yeuh dengekeun ku Ilaing sameme Ilaing ngalaporkeun ka Adipati nyawa Ilaing ku dewek bakal dicabut deh. Tapi wayana euy bejakeun heula di mana Ilaing ngendet emas jeung duit di mana? Ku Dirham nu tadi amarahna geus ngagolak teh jadi ngarengkog deui katambah Bois nu ngomong bari kokomponan bakat pesawah. Apana sok wae bikeun riasan jeung duit mah. Penting urang sarea salamet apana? Ku Dirham mencereng kaki Burhan kalian dibarung ku ambek pok mainan nembal. Lesotkeun heula anak kula. Mun teu wayah anak kula moal nuduhkeun tempat ngeundeun harta kula. Sok ecageun heula. Si Ojat mencereng bari nyampeurkeun ka ku Dirham. Sanggeus teukeut ngan hiup cekok. Pereupna nu katuh ngahanca gaduh ku Dirham. Kubra atuh ku Dirham ngajengkang bari ngagerung nyekel gadon anu asa nyengsong. Sedangkeun Bois mah langsung kapiuhan. Nya kitu deui Neng Risma anu aya dina tak-tak si Ojat ngejerit demi nu jadi bapana yang saya teu walakaya. Oh man sia kubu kitu mah untung teu langsung dipodal oge ku dewek deuleu. Cek si Ojat bari kakerot. Ki Burhan anu aya deukeut si Ojat dongkok bari nyekel kerah baju ku Dirham terus diangkat. Hei kubu dewek nanya sakali deui di mana Ilaing ngendet emas jeung duit deuleu. Ku Dirham lorong heapan kusabab kacekek matana burial buncel leungeunna nunjuk ka pelebah panto kamar. Ki Burhan mere isyarat ka si Carma, si Waru jeung si Taspi sangkan ngagaledah ke kamar ku Dirham. Tiluanana teu kaleken gancang ngalengkah tapi karek oge aya kana 2 lengkana ngadadak di pelebah panto hareup hari teh sora nyunyuit tarik pisan. Atuh we 5 urang rampong 5 walet di pakidulan deh. Jadi kaget 5 nana ngalalieu barang di lieu dina danget harita 5 batu segede kaleci pating blesat narajang nyerang laju nyayang karena talangna masing-masing beletak junggal 5 urang komplotan walet hideung pating jarungkel dihancak ku batu anu ngandung kekuatan tenaga jero anu tohang. Malaman Neng Risma nu aya dina tak-tak si Ojat nepi ka meceng kabatingkeun. Ki Burhan kaget liwat saking gancang hudang bari ngusapan tarangna anu buncunur. Matana mureleng pinuh ku amarah. Mureleng ka hiji jajaka anu mangkukna papanggih di warung kopi teh. Nya kitu deui pikeun 4 urang balad Ki Burhan. Nu hudang bari muringis nan kanyeri. Nah hatena sewang-sewangan pada ngagerentes. Ambe tetela seumur-umur jadi rampok
karek ngalaman ayeuna yang harapan kasaken model kieu. Tapi di baledog ku batu leutik aing lima nepi ka ngajarungkel. Hei, wawalak sia. Bener cek sangkan dewe. Ilaing pasti anak buah si Dirhamnya. Ah, lain kisana. Kula mah lain anak buah Dirham. Kula mah kabeneran we kerliwat kaya lembur. Cek eta jajaka ginding bari sadileutik. Atau kiburan beki kurang ajar. Nah saha nu sabenerna ilain. Angna kumaha wani dipilueun kana urusan 5 walet hideung di pakidulan deul. Wanohkeun ngaran kula Barda. Ari asal mati Karanggali. Tujuan kula nu sabenerna sejarah kalembur Cigerayem. Ngan hanjaka di warung kopi tadi beurang. Kula ngadengi kana rencana kisanak anu arek ngaram. Nya kapaksa kula kudu nulungan heula. Kusabab geus jadi hiji kawajiban pikeun manusia kudu silih tulungan. Walah kumayua sia si lain can nyaho meureun sakula. Ojak ayo euy kurang cacak kurang sik kurang walang-walang manusia ki patut madele. Ceki Burhan mere parentah ka anak buahna. Kalayan teu talangke deui 5 rampau langsung ningker Barda. Hanca Burhan ngagorowok beri ngagajleng di barung kupating selembarna bedog anu narajang kaunggal sela-sela awak Barda. Sakilat Barda muterkeun awakna bari ngalayang ka luhur. Sedangkan suku jeung leungeunna pating kolepat mapakan ka sakabeh musuh ku gerakan lincah jurus-jurusna. Mucurelat aspros. Gerakan Barda jiga kalangkang. Pating hariuk asup kana unggal lolongkrang. Pating selendep ngahancak kana raga. Malah teu mampu dibendung ku pihak Burhan. Siap jebrot-jebrot. Kuat 5 komplotan walet hideung pating koceh. Awakna maracleng kaluar. Sakabehna ragrag pating kedebu kana taneuh nu aya di buruan. Curela, cileng. Eta Barda luncat ka hareupeun Ki Burhan jeung baladna anu keur humaragung. Sedangkan si Carma anu geus boga pirasat moal sanggup ngalawan Barda. Mahena ganjang api-api kapiyuhan. Tapi pikeun Ki Burhan anu kagok asom, mahena gentak hudang bari ngababadkeun bedaukna. Ngahancak kana cangkeng Barda. Ieu. Seplos. Panarajangna ngeplos lantaran Barda ujug-ujug geus aya gigireunana. Sedangkan awak Ki Burhan nyoloyong ke bawah tanagan disampek kuku Dirham anu nyamperkeun bari mawa itu keruyung dan taparade langsung ngahancak tarang Ki Burhan anu keur nyoloyong beletak wala goa Ki Burhan ngagoa tarangna nu geus buncunur teh ayeuna mah boloboran getih tulangna remek kareta kene Ki Burhan ngagoler teu udang leung. Nasibna jauh beda jeung si Ojat katut baladna nu ngacarengkang ditembrag ku panarajang Barda anu ngepetkeun gampaleungeunna dina waktu si Ojat narajang rek ngabongoh. Harita si Ojat ampun-ampunan bari nyembah-nyembah ka Barda. Aduh, ampun Den, ampun. Hampura moal sakali-kali deui wayahna. Hampura kuring ulah ditandasa tapi telangkung ari kanu sanesna mah mangga teh ngan kuring mah ulah dikukumakeun deui si Ojat bari ngadelekan baladna anu didelekan jadi ambek di tasbih ngecejek si Ojat anu keur nonggeng nyembah cebrot gampang sukuna ngahancak tunggir si Ojat nepi ka gogorolongan bari babai hitu. Tuman si Ojat jadi balade pisan belana dulu jadi tasbih bari nulak cangke si Ojat gentak hudang bari nyeklan bujur matana buncelik kasih tasbih. Harita Kiwaru jeung si Carma nu ngadengi si Ojat ngomong gitu duanana ngaronom di tukang
langsung ngarontok ka si Ojat nu karek hudang bari merekpak munggulan. Si Ojat teu bisa hojah bari ampun-ampunan. Kitas pinya kitu deui mantuan najongan si Ojak anu kokosehan. Nempo kayan gitu barda teu kuat nahan mainan ngekei jika nu lucu nyaksian tingkah paripolah anak buah Kiburhan. Nalika keur nempokeun kalakuan 5 rampog walet hideung ti Pakidulan, sapasang mata saurang wanoja anu anteng nutup barda ti jero imah kubu Dirham. Nyatana Neng Risma hatena ngarasa syukur kanu kawasa dumeh kula wargana geus aya nu nulungan ku saurang jajaka gagah jaba ginding anu kiwari teu jauh aya di hareupeunana. Neng Risma buru-buru nyampeurkeun kanu jadi bapana nu aya di hareup, tapi karek dia leumpang na atuh ari ujung-ujung uluh waktosna kabujeng wadia balad ATE ofisial. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh kukitu kukieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.